Aya termos kopi na, aya bensin rokokna di teh kaning can fitrah deh. Mah itu puasa bulan ini mah asa kieu kana rezeki jual si gobang itu sapiraku ke dadinya ini ke angin teu meujeuhna gede. Wah, si Sarmu gen tadi taraweh tu ayah senana. Wah, pada kong jelema teh lain taraweh sia batur taraweh. Kalau ngajedogo di imah. Si gana mah kepaksa wae teh dijual we mana si gawang teh. Aku mah deui. No? Ya. Aneh mah lain taraweh gini gitu sih mah. Kalah cici Jadi batur betul wae aing teh tadi ngisi wae. Masuk ku balesan cenah. Bener nyari betul wae. Ari maneh atuh teh taraweh? Sarua urang boga. Bae dan. Warga aing, warga teuing betul teh. Ah, beuteung salat Isya we hungkul. Urang mah wareg teuing nya. Oh, sarua warga teuing eta ingeur betul teh. Semua. Itu da uyuhan mana mah sahur meureun sabaraha kali sahur. Lohor sahur deui nya tadi. Oh, bisa mah geus pasti aing mah da geus mah nyalahan deui mana mah. Mana teh mana kara? Aing ngajar tuh budak gidig teh para ruguhnya teh aing Waduh taraweh ya budak gidiknya asal liu. kada aing ge cai teh ka mana we. Si Nunu can tidak bakal mau taraweh mata aing ka dieu we. Sugan teh manehkeun ngopi. Kopi-kopi aja. Buku aya termos nama kopina eueuh. Ieu aya bensina rokokna deui eueuh. Urang itu boganya teh mata ka ditu sugan tadina maneh teh boga kitu keur ngopi aing mah. Bogora aku urang teh bingung ieu teh. Bingung kunaon aing maneh. Coba can fitrah, panan mun kudu fitrah urang Atuh teh. sarua urang ge can fitrah tuh. Kumaha nya? Heueuh nya teh bingung aing mah aduh aing teh aing mah kumaha ieu teh. Ngesrek pertengahan puasa ya can bawa ke fitrah-fitrah acan duh aing ting kudu neangan ka mana ya sugan kitu nyam-inyem kitunya mana ge can fitrah pisan nya mana ge Can buku mah tak bingung oge. duh aing Nyem ka saha sudah. kela urang asa boga ide euy Naon teh? kala pokona gua di dieu maneh daguan sakedeung heuh kada daguan sakedeung urang boga ide ya cemerlang pokona aja kada daguan meh sakedeung nya heeh si Jun euy Jun Iya, Pak. Jun cek si Nunu minta heula beas cenah sakulah Waktu sabaraha? sakulah teh 3 liter setengah Nah, itu kemang luluna. biar pan urang rek balik heula keur teh manehanana kita sakalian cenah mau mintakeun heula kitu Oh, ha. arek fitrah meureun si Nunu Oh, ha. kan duitna cenah Oh, ha. Imam, sakulah teh masuk kelas. kayak ieu nya cek ku si Nunu da Oh, ha. nampilan nya Ah, ini. Nuhun Jun Ya, ini. itu bagus kan lancar jasa ini itu teh rencana teh parunya tuh pulang-pulang bae si ibu teh tebogan jang fitrah tah mah moal meureun mah pulang-pulang ka aing dipanganyukeun beasna padamna nganyut
eta? Mau beas. Beas. Pan mana bingung meureun rek fitrah. Heeh. Nah teu boga jam fitrah. Tah, ini kieu. Urang rek fitrah ka maneh. Tah, ieu pan biasa kula. Heeh. Tah kieu, engke urang rek fitrah ka maneh, tapi maneh kudu fitrah ka urang. Oh jadi biasa teh fitrahkeun ka maneh. Heeh. Heula kajian paling mah teu boga beas. Pamali mah nya euy. Ah. Henteu lah. Henteu. Heeh. Oh, pokoknya engke da anu menentukan pamali jeung henteu mah kege aya nu kana romen lah. Heeh. Pamali jeung henteu mah urang mah pan teu nyaho heuh. Heeh. Tah, ini urang rek fitrah ka maneh. Sok. Engke wayahna maneh kudu fitrah di ka urang. Jadi Heeh. balik deui. Heeh. Mau apa balik tah gitu. Moal meureun. Makanya, Moal. jadi aman urang fitrah, urang bisa fitrah, maneh bisa fitrah Heeh. gitu mah nya. Heeh. Maneh mah bingung deui. Sok ayeuna urang rek ieu heula rek fitrah urang heula. Sok jampena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lan gitu lain. Heeh. Masalah gitu Allah malah kasung tuh. Oh. Hah? Makanya Naonnya? teuing aing poho deui euy goblok teh. Allahumma naonnya? Allahumma syauma godin lain sih teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ingat Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh poho euy. Nawaitu rob al hadasil asgor. Maknya goblok rek kudunya aing teh. Lain gitu. Kan goblok ku penting ieu doa rek fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakata fitri anapsin so'an padulillahi ta'ala sejak abdi ngaluarkeun zakat fitrah dina badan abdi sakula parukan Allah gitu lin gitu meureun Ya kumaha Liman? Nuhun atuh. gitu Nuhun. besok mana enak fitrah ka aing Oh, sok. besok jadi gitu pan urang fitrah mana fitrah kenanya kan gitu nya Kumaha teh? pakai pohon deui aing Oh, ingat. sok Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakata fitri Nawaitu an uhrija zakatal fitri anapsin anapsin so'an so'an padulillahi ta'ala lillahi ta'ala sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah tina sakula poho deui sejak abdi ngaluarkeun zakat fitrah sakula tina badan abdi padukan Allah tangis gitu kurang diterima ya urang ge jadi geus fitrah meureun nya masa teh mah itu kudu bingung deui tah antara urang jeung maneh enak geus fitrah nya bener tah urang geus tanggal lamun ayeuna urang tinggal mikiran meuli jang lebaran kumaha ieu baju jeung bangsa daging meureunan pikoeheun tinggal eta tah fitrah ayeuna urang geus beres tah kira-kira maneh aya orderan naon gitu teh sugan piduiteun duh aing mah naon itu atuh jangan baju lebaran gitu orang kerja sama naonnya aing ini nu nitah acan usaha teh gawe naon we gitu padahal kerja mah aing udah digawean lah pusing pugu urang ge geus rieur aing kita lebaran tereh meureun baju dulag can kabeuli budak ongko senal hurung cenah yang senal hurung budak oge aing bingung aduh pada tonggolan ke meuli baju udul ge geus teu udul jeung geus 7 minggu sarua aing geus teu pumpang jeruan ceuk maneh teh mah sarua geus teu udul mata urang teh sebenarnya mah da lain getol aing teh boga udud puasa teh mun boga udud mun juga teh godin aduh aing mah lah kitu lah pokona ayeuna mah urang nu penting urang geus jongjon ayeuna urang geus bisa fitrah maneh geus bisa fitrah nya tinggal ayeuna urang mikiran keur meuli baju dulang mah kitu nya nuhun sami ayo ayo satu orang terkelabuhi ku aing fitrah geus teh menang lumayan biasa kula tapi pan ieu mah ketang meureun bayareun kan si kasih ijonya tadi pan urang ngomongna nganyuk berarti mah kok dibikin dikasih ijo aing Jual? Iya bang.
Iya sih, itu terjadi cina biasa dah, terjadi. Nah, terjadi. Tuh, hingga terjadi cina bikin dewe kasih hijau cina. Gitu nih. Tapi nama dengan tinggal pitra tinggal naon beneran. Ay mana sih pitra can juga? Encan. Encan. Hah? Atau sok menin pitra ka urang bro. Nah, aku dulu terus omong. Pan pitra teh merenang kepada orang yang membutuhkan. Ayo orang kerja butuh itu jangan ada itu buka beas. Oh, gini. Oh, sok menin ayo pitra ka urang. Mana aja jampeana bisa? Tinggi bisa. Oh, omong itu yang itu. Maknya siapa nih balak terus si badan tuh bisa sampai pitra-pitra acan. Ay, abang bisa tuh. Ya bisa tuh hampir aku pan mana yang masih gede tuh pira aku kudu ditungguin masuk aneh. Pan pokoknya ini selila tadi baca. Siapa? Duh, pada aing ge poho deui tuh berdua teh. Besok lah. Besok betul. Saya ingat tuh ya, kurang asa-asa poho itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Poho deui Abang kali. Nawaitu an uhrija Jakarta Fitri Anapsi soan Padulillahi ta'ala sejak kaula mengeluarkan zakat fitrah ubiar sakula di badan kaula padukan Allah. Tapi kurang nuhun. Saya mana yang fitrah ke orang pada fitrah mah jo kudu ke orang yang membutuhkan kepada orang yang tepat. Mana yang harus fitrah orang nyak nuhun ya ya. Amin. Haynya. Jam. Dua manusia terkutuk terpengaruhi oleh aing. Sekarang aing dapat beas buat ngejo. Sungguh efisien sekali.